Kumaha budak nample ulah nu lain. Pasti cungur bu angatnya lu tahu non mati sikat gigi. Aing mana nya? Kok aing di dia sih? Kan aing tadi mana nya cicing. Rumah saya di mata boga. Kok tinggalkeun aing da nama era bukan napas aing teh. No butut, dekil, buhitut, hirup deh. Itu gitu. Aing kekitan aul. Budak kamarana nya. Ulin aing ka budak. Kemana ini baru udah rerehe amat. Ini lembur mah kuburan. Tabu udah karena rawannya. Sampurkeun ku aing Woi, mabar apa mabar? Diem-diem bae. Ayo dong mabar. Sekuy. Anjay mabar. Ayo dak login. Woi, dak karena rame darinya teh. HP dipariringkeun kos kumang lebon teh teh. Naon sia teh naon boga cungur teh ngabarak bak bae. Orang kolot ngomong gini. Nah, lah. Maka cari itu lah. Bung aing ulin jeung budak balangsak cisak. Kan budak balangsat hayang nulun mabar. Emang saya boga HP? Ayo ya, boro-boro gue buka HP. Duit gitu gablek. Aduh. Ai siada kitu-kitu amat ka aing teh ngomongin di mah balangsa. Emang kunaon terus surprise ya? Cuma aing ge cungur-cungur aing. Sia kan yang nyaut tentang HP teh. Enggak, teman saya. Kodong. Ngomong-ngomong siada si bangecan. Encan kunaon emang? Eta cil segede beduk dicocrok mah aku aing. Ieu hayang mah. 세상에서 잊을러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고 Geus lah mangkat ka ditu mandi sing bener. Ai siada kitu-kitu amat ka aing teh ngomongin di mah balangsa. Bos uang kaget. Punten yo geus rapih kieu. Situ nyawa aing di ka mana? Mana emang? Kalau pada embe. Pas boga cungol ngabarak bak bae kos kenalpot. Alah, eta ngomong. Uka tahu, mantuk sia ka ditu. Geus arek nang CS aing heula. Geus mangkat alergi aing mau dijual balasak. Atau sia. Sudah aing. Duh, kayak tangkarandu deh. Gimana? Bos aja lah. Pamai tutup limun. Mana gendang seling bambu. Ai manuk cipo. Mana kendi. Astagfirullahaladzim, meta jawab mah belum perindu. Aduh bae. Geus aing ngomongin robatan mah. Moal aya anggeus-anggeusna. Man kade kasura. Nih CS aing teh di tangan ku aing ti bulan Rajab kala cicing di sisian sumur. Karena on tabu dah. Samperkeun ku aing
Ayo si ACS kernaon kalau cicing di sisi sumur lain luncat sekalian atuh. Siapa nempuh yang kerja lopas. Siapa mah baik karek datang. Aing ti tadi dilaledekan ku budak datu boga HP. Karunya aman. Dia saya nama kurang nahan pagawean dari tukang kuli atau jadi tukang loyang. Abe boga penghasilan. Nya ilok aing menang panggilan teh. Sekolah SD ge kudu di gerbang doang. Wah, yang udah kedua tuh. Kopi ah, jangan orang susah. Coy, kenapa? Tuhan wae, kos liang ngirum. Mun ngobrol di paling ngopi, cara aing. Di mana bah ya iri encoy. Mau kopi jeung cocolok baja teh. Aing geus kitu mah ganteng teh kasih sapri. Asia, cungur teh barokah amat. Coba cok. Ngopi mending kita aja ngarokok. Kita di aing meakeun rokok, teu beak-beak. Tah, Coba coy hayang rokok teh hiji. As, cuma rasa dirangonyoan teh. Jaya lah hiji. es boros aing. Ya. Betitah ngojay. Rokok dari mana, coy? Santuy atuh coy. Santuy teh tah. Geus lah aing tengah arti ngobrol jeung jelema lalieur kos sehari teh. Geus lah. CS nama daripada hari nan budak ngkos sekarang itu dengan aya nama orang nang pagawean abe boga penghasilan itu kan sia ditungguan ku yang jam 8 di tempat biasa. Oke siap ya gitu mah. Duh kamana ya si Madob leh janjina jam 8 nangis jam 8 datang Si Joplet. Nu bener wae nya nyayelok jelema kos aing menang pagawean teh. SDG teh lulus. Ki amat hirup aing teh Gusti nu agung. nya jam bara ieu teh bor aing manungguan teh bedog subuh as. Biasa ya problem seeutik ngadekeun kenteng tetangga nu bocor. sok problem teh sia mangidar saminggu sakali ge lah balaga geus lah aya nama orang nahan pagawean di seberang manten. Oke ayolah siap orang makan. Tah aya lowongan kerja. Pas coba orang keur neangan pagawean teh. Kumaha tanya ke sia? Orang tanyakan heula. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Orang rek ngalamar pagawean emang. Hah, arek gawe. Sugan teh aing marek menta-menta. Ai mamang. Mun tempo pakaian rapi-rapi kos kieu disebut tukang menta-menta. Ngalawak ah. Nanti kos gede. Iya. Tuh. Kadang orang telepon heula bosna. Iya tahu nggak tuh asal lagi. Wah, anu nelpon. Halo. Halo bos. Iya arek anu menta-menta. Ya. Arek ngamar gawe deh. Oh, kadang ide kok tewe ke kantor. Bere dang lagi. Aya lain semua bek mana eta? Oh, bos, siap. Kedeng, bos narek OTW ka dieu tungguan heula. Oke siap mah itu mah. Urang ditungguan.
Sana kamar teh coba bawa ke dia. Tuh bos, aing itu tuh bos. Hei, Pinipin, digerawannya ku bos aing. Atuh, leh, gawat. Gawat kunaon esi ya? Iya bos, nah anu kamari ngalek aing, kumaha teh? Alah, santai. Ini sama jual barang sakat tuh. Dari tadi makai gawe na. Lah gitu bos, lumayan. Yang para mulung aku mah terima ge. Wah bener sih ada planning lah mah dia. Siap bos. Tak itu ID jajan heula. Oke bos. Beli es. Es naon? Es teh nu mahal. Ras, segar kumaha. Nangka selong.